Alah, alhamdulillah nepi ka dieu. Ini dia dirasa-rasa loba titinggalian wae nya. Lamun aya nu RPKL anger titinggalian aya wae loba anger eta teh. Basa ti heula di dieu bersihan pila dieu tongok. Aya kejadian teh. Terus aya di Saung Bata di lebah. Aya nu goblok bukan naon tah. Di kareuwas teh ya. 2 kali tah kejadian teh. Lagi di jalan di keur leumpang asa aya nu nuturkeun. Tapi direret 3 kali jeung dirinya tah. Terus di membersihan pila nu dilebak teh aya. Kejadian deui wae aya di. Haruas geun teh jeung. Ruas eta mah. Anger ieu mah mun air PKL teh. Coba pisan kejadianana. Kan bae asal ulah ngaganggu we. Amit ganggu mah. Jara rawuh we Ayeuna bari istirahat heula di imah geus beres benda. Pila nu teueuh beres, pila lebak beres. Istirahat heula ayeuna mah. Balik heula ka imah ieu. Alhamdulillah nepi ya ka imah aja. Assalamualaikum. Da usah saha di motelnya. Alhamdulillah istirahat dari sekedeng Da barudak areueuh. Salah naonnya eta? Apa heula? Da tapi urang naon di dieu ieu? Tuh. Cedengean kitu ucing teh. Dapur kitu. Di dapur meureun. Tapi urang naon Ucing eueuh. Tuh, di luhur eueuh naon. Perasaan we kitu dedengnya. Alah, lampu. Pegah kitu lampu cep-cepan kitu Awas rek meureun. Pegah tiga meureun. Jadi bener gelas kan ieu. Tuh. Kita kontak di mana ra eueuh sama diri. Naon ieu? Tuh, naon ini pegah teh meureunna. Tapi aing mah kese anu aing mah kese Iya. Wah, simut anu menyang Tapi ulah naon tuh.
ya. Ini gimana? Ini poe kieu. Aliran tuh. Ai kira bisa jadi aliran. Mana baterai teh euy. Jadi ya gitu. Naon? Ya aliran tapi gitu. Poe ini. Tapi warna naon? Tuh warna naon kamu pulang itu pegah bisa kelar di itu ini kamar bisa kelar di itu. Udah terbuka tuh, udah aliran sarek deui we mah buka teh naon sarek deui ayo alah, woi, terus kurang, woi, jam sabaraha, woi, parah, anjir, jam 8, kami tadi kadunungan di bebeja, terus bareres pagawean, alah, ini kacai heula berarti ya, kacai heula, kacai heula kaburangan ya, mana heula ada segera. Sakar geus mani ya lah. Emang kali itu kandungan. Bisa lagi kamar mandi ya. Kandungan lu gerang tuing lah. Iya dunungan tadi tidak pelaporan pan bilang di tonggo geus diberesan bilang di lebak geus diberesan geus beres wanana kan eta di perjalanan aya gangguan asa aya nu nuturkeun hari direret terus saya lempang deui asa aya nu nuturkeun we rek deui tapi kapi lagi gitu beberes dipila dia teh beberes sudah dipila dicai tak beberes teh bersihan tadi WC teh geus tadi beres di WC 4 ke tengah imah nah eta di WC bombrang duka naon eta bombrang di WC udah teh penasaran dah hayang apa tempo ka WC naon di WC teh nu barang hiji acan
Geus beres nelpon WC di tengah imah eta bongbrang. Teang deui ka tengah imah. Eueuh nanaon deui. Bingung cenah. Tembok kali itu eueuh, kadi eueuh. Ada imang geus beres kita hareup balik we sieun Jika anu kumaha nya leumpeuh Yuni cigana mah. Kieu anu dudungan. Dan PKL itu teh can ka dieu. Ya. Tamu pun can ka dieu. Geus batalkeun. Karunya engke teh bakal bati tinggalian. Jadi teh leumpeuh Yuni. Kumaha tah? Kumaha tuh mengading DP yang citarima ieu teh? Eta DP-na aya keneh. DP-na geus BA katuh. Boro diri rek menta. Si kemari diberek mung kemari mah. Kamari mah teu pati butuh. Berarti orang telepon heula tuh nya. Sok telepon heula kana mah ngomong can ka dieu, batalkeun. Kumaha Mang Darma? Ieu teh batalkeun wae. Telepon we lah anu mumpung can ka dieu. Ayeuna we telepon. Mang Darma ieu teh batalkeun wae. Atau kumaha? Batalkeun we. Dibatalkeun lebar duitna gede. Kira-kira yang nelpon tah. Halo? Assalamualaikum. Nya. Oh. Tabrakan di mana? Di jalan tol Cipularang. Oh, ya. Ya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Yuk, Waalaikumsalam. Salam tabrakan bungan. Iya, ada PKL, nelpon. Tabrakan di mana? Di tol Cipularang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumaha eta teh penumpangna? Mata kripu, macam bedokeun ya terjadi ka dieu cenah, terjadi PKL. Eta penumpangna, PKL-na kumaha? Itu mau hiji. Amerika dieu nu mautna teh. Allah, palima atuh ya basa bersih PKL teh meureun. Allah na eta meureunnya. Sama perasaan Mang Darma we meureun atuh. Meureun perasaan mah nya di da keur beberes teh bongbrang wae nian. Tapi da ka di dieu macan pernah euy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumaha atuh geus kieu? Bae lah da villa nu handap geus beres. Gampang ke aya deui nu butuh meureun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu penting mah geus beres we. Eta duitna kumaha tuh duitna? Nah, duit DP mah geus bea atuh. Bea kabeh. Bea kabeh. Kalau rek kasbon tadina teh. Kemarin ditawaran mung. Kamari mah teu butuh. Udah ilang geus bea di, ada kasbon sabaraha sih? Mah gede-gede minta we 1,5 juta mah. 1,5 juta mah. Kayak morehan heula lah di ditu sugan aya dina laci. Butuh pisan ieu teh teu boga ieu. Teu boga keur meuli bako dunungan. Ya ayolah segitu mah nyakuan tah. Aduh. Tuh, aja. Ya. Man omatnya ulah beja-beja ke batur, ya omat pisan Mang Darma. Wah, tuh. Ulah beja-beja ke batur. Oh iya nuhun dunungan teh nya. Nya. Mun kade omat Mang Darma nya. Anu geus kitu mah mangga we dunungan. Ya, mangga. Nya. Kade omat Mang Darma nya. Bisi batur ngadengeun deui deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna atuh keur beberes urang tadi. Keur beberes di pila. Bongbrang di WC, bongbrang tengah imah teh meureun eta, kira-kirana teh meureunnya. Kumaha geus kitunya? Ayeuna mah geus pasang bata heula nu bata ieu teh anu pesen bata. Udah eta nu PKL-na anu mah kecelakaan cenah ketika hanteuna. Ayeuna mah da geus da pila geus dibersihan itu bersihan meureun eueuh pigaweun ana mah. An barek nguruskeun bata we ieu loba pesanan bata ieu teh. 10.000 saurang pesen bata teh ya. Pesanan bata teh saurang teh 3.000. Ieu aya bata 7.000. Ulang hitung dina HP.
3.000, 3.000 genap. Oh, genap ribu berarti aya 2 aneun tah meureun. Tetep heula di dieu HP bisi poho. Tah 2 urang genep ribu. Sajajar mulai sajajar ieu tah. Saurang. Jadi ku saurang. Umur mau ajak kedua aneun heula ieu mah ieu bata teh. Senang teh tumpul tak keduaan. Sebelum lain mah. Ay Mang Darma keur naon eta? Keur ngitung naon teh? Mang Darma. Keur naon? Iya ngitung bata ieu anu pesen. Yang mana Mang Darma nu kulina? Ya we mau dibeja-beja. Bejaan atuh lagi nu kitu kamu ngabejaan. Mau beja-beja. Ari ka mana atuh di dinya? Heeh, ieu teh ya tanyakeun ari di pila teh kumaha teh kaayaan enak. Di pila mah geus beres dibersihan. Aing kamari ka urang kayak anu nepak anu tak-tak euy. Di mana? Di handap kurang menisieun atuh kamari. Oh dewek eta teh. Wah, Dewek eta teh nepak teh diajak ka tonggo kabur ningan. jurig mun eta mah da beda tuh cabakna ge. Jurig di mana jurig? Tadi pila mah loba kamu Jurig nu naon? kurang ka mangpet atuh kamari da bakat kusieun. Diajak ka tonggo kabur ninyana. Kumaha Mang Darma ari PKL teh bakal aya ka dieu teh jadi teu. Teu jadi. Bisa teh jadi kitu. Tadi ngobrol jeung Dunungan, diri teh ngobrol jeung Dunungan. Eta aya nu nelpon. Eta anu rek PKL teh tabrakan di jalan. Di jalan mana cenah? Jalan tol. Aduh, ya kade Mang Darma tuh. Tapi ka hanteuna sana ka maot. Ya. Jadi henteu tulus we. Kumaha tuh ayeuna kajadianana? Tah nu matak didinya geus pangjiji ka pila wae, sieun. Kade atuh. Sieun ulah jiji ka pila wae. Kade Mang Darma ge bisi kajadian deui. Nah, di dieu mah. Ayo mungkin urang balik sieun ah. Oh, jika tuh. Ini oge balik. Salah wae urang sieun-sieunan geura. Anu ieu ngurus bata ini pesanan. Ieu sajajar, ieu sajajar. Lah, euy. Wah, iya gitu lah. Ya. Mari kieu ngagobrol ieu. Ayeuna kieu gitu.